numantak maningan disadarkan kuari orang dibanding engke geus paeh kaduhung maning kuari komo nunggeus kolot mah moal ka mana deui teu pernah teu neuleukeun Gusti Allah selalu neuleukeun aya teu neuleukeun teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah aya teu nyahoeun teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah teu pernah teu ngadegekeun selalu ngadegekeun aya teu ngadegekeun teu pernah selalu dideleukeun dikajahokeun jeung didengekeun mantak lamun urang mer kadinya isin amat ka Gusti Allah tinggal ditapakuran ku urang pohara amat kemaha segalagaan Gusti Allah teh Gusti isin amat abdi teh ka kaler ka kidul teh horeng dideleukeun ku Gusti kawetan ka kulon ka mamana ge horeng dikajahokeun ku Gusti abdi ucapan boronung diomongkeun horenganan ieu kulit ieu daging ieu segala rupa ge horeng kadenge ku Gusti isin amat mulai urang isin timbul tidak isin memperbaiki diri hampura Gusti geus baha uninga urang isin ka Gusti geus jahoeun urang rempan ka Gusti geus jahoeun mulai memperbaiki geus jahoeun langkah-langkah urang teh Gusti geus jahoeun nah nu mantap lamun urang terus nafakuran soal eta beuki ngerenyet tuh mulai bari diuk kieu bari hitung-hitung umur teh geus 60 leuwih babaturan mah geus dikalalubur tinggal aing berarti untung keneh aing mah maksudna untung hirup masih keneh bisa nyebut pangeran Allah masih keneh bisa salat keuntungan aing eta bae masih keneh bisa marhaba sholawat ngaji babaturan aing mah dulur aing jeung tatangga aing geus dikalalubur geus teu bisa zikir teu bisa maca Quran maca sholawat aing masih keneh dibere ku Gusti Allah alhamdulillah dek digunakeun ku aing sakedeung deui meureun aing hirup aing jabuktina babaturan aing geus arareueuh aing dek difokuskeun ka Gusti Allah lolobana umur tengan saukur 63 64 65 galib umat Kangjeng Nabi sakumaha umur Kangjeng Nabi leuwih tirinya eta mahan sakadar tambahan hungkul bonus tapi kan sagedengeun aing geus bararaeh moal ka mana deui aing ge pasti paeh bae lah aing geus kajian kumaha ge neuk dijaga mata ku aing deuk ditobatan Gusti hampura mata puluhan tahun ku abdi dipake dedeleuan teu bersyukur ka Gusti ceuli hampura Gusti puluhan tahun dipake dedengean ku Gusti dibere dedengean teu dipake ngadengekeun nu bagus-bagus Gusti hampura Gusti irung ngaambean sabaraha puluh tahun abdi ngambe jeung menghirup udara oksigen jadi kahirupan abdi tapi abdi teh poho bahwa ieu irung teh nu Gusti tapi ku abdi digunakeun sangeunah-ngeunah we hampura Gusti kitu keneh sungut leungeun kabeh hampura Gusti urang hahampuraan kitu makin hari makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus ke kaditu nama engke urang ti magrib ka isya geus teu bali nah ieu likulli ummatin wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun moal maju sajengkal moal mundur sasikut pas sadetik ge moal pertama soal ajal-ajal setiap umat kedua ajal-ajal tentang kematian urang geus kuari masa urang kuari di masa kos kieu wallahu alam tahun hareup wallahu alam 5 tahun ka hareup urang lamun neuleuh ka tukang potret ka tukang ti zaman mimiti Belanda urang mah nyahona teh dongeng Belanda meme Belanda maka ditupan masa-masa kerajaan lain lalagan pan ieu teh geus sabaraha ribu tahun negara Indonesia teh urang mun neuleuh potret ka tukang urang wallahu alam kumaha baheula urang mah dongeng teh tindak zaman Belanda bae ka belah dieu ti Belanda 350 tahun terus ke masa Jepang terus masa Cina terus ke masa kemerdekaan di masa kemerdekaan ka dieu teh kagambar potret nu kahareup mah wallahu alam nah ieu lah walikulli ummatin ajal sing hade lantaran Allah ngancam ieu nu haram maneh ngalaksanakeun nu ku aing diharamkeun awas masa siksa nu ku aing bakal didatangkeun sing hade cek Gusti Allah
disampaikan unggal pengajian Kiai nyampaikan bahkan depak-depak gemui ge nyampaikan sakumaha tadi be khutbah innallaha ya'muru bil adli teh terus we nya bil adli pugunya na ge teu adil. Nah iya kuari di Indonesia ya kos kieu kuari terus disampaikan tetapi terus bae makin merajalela permaksiatan perzaliman kajen geus kumaha ge tah mah hakikat mah gerak Allah nu penting urang bae perbaiki diri urang rapihan diri urang sebab engke anu kakuburan nu milu amal urang lain amal batur geus urangku bisa ngaji kemudian bisa tafakur bisa memperbaiki diri jang diri urang ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Anu ngeri mah ieu kiai didatangan ku MUI titah neangan dalil titah ngaharamkeun rokok ajunya neangan dalil celepuk barang dideuleu ya ya begitu di kitab lan bindahkeun aya praktek salah teh kumaha lain hukum rokok dipakai ngahukuman rokok kurang pati telak mutolaahna teh kiai dibeberkeun kunyana dengan bahasa hasyish sehingga ada bahasa Arab mah aya hasyish aya sisa aya tambak mentak tasawur heula deuk hukuman teh mentak kuari dijieun gambarna kanker di rokok wehey barang aya gambaran beuki mantep ngarokona sial jelema tah aja kurang kita itu pan aya gambaran mana tah coba buka begitu dibuka tuh jerona bawa gambaran kan itu sapira cangkang asana engke mah jerona di gambaran deh tetep bae teu bisa sambarangan arti aing sieunan mah hati-hati pek bae hukum teu bisa gitu hati-hati mentak besi kungsi ngaharamkeun kiai dibeberkeun make tukilan atawa ceramah mending tobat ka Gusti Allah hampura Gusti atau greget ka hiji kiai aju mungsang mangsing pedahnya na teu ngarokok kiai ngarokok aju diharamkeun dihareupeun kiai nu ngarokok eta teh ekstrim ngarokok gitu itu bisa gitu hukuman urusan nyana teu akur jeung nyana teu lain deui hukuman Allah sok aya pan kiai kos gitu aing teu ngarokok kiai itu ngarokok awas ku aing sia diberi sia ku aing hukum sakitu heran makruh bae. Adapun kaya hukum haram aya elat nu sejen lain deui al hukmu yaduru ma illati wujudan wadam beda deui ke elat aslina bejakeun aslina ulah sok sambarangan ieu sambarangan ngahukum musyrikin Mekah baheula puguh make pakaian teh dimeunangkeun ku Gusti Allah sain sakadar menang bahkan nu necis nu bagus nu indah silakan satungtung niatna bagus bejakeun Muhammad qul man harrama zinatallah saha nu ngaharamkeun kana papayas ti Gusti Allah saha nu ngaharamkeun bejakeun ka musyrikin saha nu ngaharamkeun makanan sapi diharamkeun onta diharamkeun daging domba diharamkeun bejakeun qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun Muhammad kepada musyrikin ulah sok sangeunah-ngeunahna manehanana ngaharam-haramkeun pakaian ngaharam-haramkeun makanan yo nu haram mah ieu Muhammad bejakeun qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun
musikin pasti Allah ngaharamkeun pangeran kaula ngaharamkeun hiji al-fawahis Aisyatun bawahis yete anu yata'allaqu bil furud patula patalina jeung parji yakne dosa gede nu patalina jeung parji zina di zaman baheula teh jahiliyah teh persinahan anu luar biasa ngannyana ge tetep bae make etika di antara etikana kaum jahiliyah musikin teh sia hideuk zinah mah silakeun bae endek pada ridho endek meuli silakeun bae ngan ulah di tempat anu rame kudu rada nyumput di kamar di leuweung di mana bae ulah ari nemrak mah lantaran ai nemrak mangke naon bedana jeung onta naon bedana jeung kuda naon bedana jeung embe aya keneh tanyana etika nu macak silahkeun cek musikin zina asal di tempat anu sunyi asal di tempat anu sepi ulah di tempat anu nemrak jadi nama ngameunangkeun kana zina eta lah kaum jahiliyah musikin naudzubillah min zalik eta nu haram fahis zina hendak di dia dijelaskan ma zaharu minha wa ma baton perzinahan nu diharamkeun ku Gusti Allah teh ma zaharo baik perzinahan anu nemrak anu lahir kadeuleu ku mata di sisi jalan di huma di sawah kumaha hayangna bae baheula mah di zaman jahiliyah teh aya lalaki neuleuh awewe ditoel haju dayakeun haju bae morosotkeun androk mohara jasa teh mah lalaki morosotkeun calana digalong los kececes beres ya Allah eta sih jahiliyah kudu kos gitu teh wa ma baton jeung anu teu kadeuleuan jahroha wa sirroha tak baheula teh kos kitu mabat bejakeun ka musikin silah mah deuk nyata-nyata nemrak leuk terselubung atawa tempat sunyi haram eta nu haram kuari balik deui di Indonesia urang lamun nyaritakeun perzinahan di Indonesia baheula mah di kota gede Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Kuari mah teu kudu di Jakarta, kuari mah lewat urang ka Cikupa di dinya aya Citra. Eta teh di dinya peranti transaksi. Namun hayang nu rada mahal kablah ditu seetik aya tempatna lamun ngembrak mah di dinya mah cukup bae 50.000 di hutang bisa nah bahkan lamun tawar mah cukup 25.000 Masya Allah wah rajas eta Citra belah dieu tah di kawasan di dinya teh urang dekat pasar Kemis belok kiri eta ngaranna kawasan di dinya eta mah leuwih murah di dinya mah bisa 7.500 aduh Gusti Allah aduh perzinahan ya Allah ya Rabbi Gusti di pasar Kemis terus dari itu belok di Picung lain Cilongok ngan lewat Cilongok didinya aya puri didinya tetah Masya Allah mata kuala geus laporan ke polisi wayahna Bapak polisi di dinya mah kudu disterilkeun supaya ulah aya nu ngalakukeun perzinahan laporkeun coba ka kapanda ka komandanna ka Kapolsek alhamdulillah terus bae kunyana diideran aya mobil ngiuk kadeng eta berarti nya keur patrol ke aya deung ngok berarti bener-bener keur patroli nya teh kula ngarasa alhamdulillah horenganan polisi anu ngok-ngokan saya sok nyaho bae aya hiji polisi tuh geus kitu ndek kumaha ditangani
encan nuti kontrakan salakina gawe nu ieu pamajikan anu digawe ku harima nu ieu sip malam nu ieu barang tah ku harima nu ditinggalkeun ieu pamajikan ieu salakina atuh kalaluar sing kuciwas kajar deui oh kontrakan teh kos kararitu insyaallah Ki Haji nu bogana ge kabagian insyaallah aduh encan deui DPR emang kumaha gitu bala lener gitu cak hulu sia DPR teh emang kumaha gitu eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat emang bala lener kiai ulah sok suuzon eta kan perwakilan urang ayo ka hareup jeung aing wani kiai disumpah bahwanya teu bener lain wani deh 150% pan bangun yakin amat ya lain yakin deui emang kiai nyaho apa kumaha sih kieu sok kitu ieu kan negara ieu sok kitu kiai dek kitu bae di mana coba kiai nyahona cek jangan lemaing teu nyaho meureun satu ketika make kumis palsu make kacamata hideung make pet hideung make lepis terus make sepatu hideung make kaos hideung teu nyahoeun batur pajar juri aing lempang kabar barbana bal bejakeun rokok biasa ganja lu bener kiai rupana kos ganja padahal mah eta mah papir doang anu meuli di Garut jeung male-malena sagalian oh ku batur mah pajar ganja barang di deukeutan ku babaturan pani mah hangit atuh bakona meunang meuli ditimbang di Cibatu di ditu nah kanyahoan beungeutna ieu oh satu ketika aya deui bardu ditutung nu deukeut tol dia ka ditu aing asup ka dinya ulah sok ngapoong ge emang kumaha gitu di dinya aya sababar HPNS gagah jasa make kaos oke waduh stil dah luar biasa wow aja ditanya tuh biasa bae lain lalaga kok kiai kikituan tugas jiwa lalaga emang ada orang gitu pokoknya mau bahasa marah ke dibikin kanyawan kartu kula boga kula bawa ke kartu para nanti asup kadinya kula mah gratis asup kadinya mantap kadang-kadang juga awewe loba di dieu masalah nyaho jasa camat aya sababaraha urang wow nyaho jasa pokokna mah lurah urang tong kaprah ka lurah hambalaya keur carita nu mantak kudu dijelaskeun ngomong besi pajar bohong dipoto ku kula aya foto nagara DPR si eta raya wah coba aya ngabuktikeun datangan 4 mata bae mayar sia sapi hiji kae kerusakan di Indonesia lain lalagaan urang baheula nyaritakeun zaman jahiliyah musyrikin baheula anu tertera di Al-Qur'anul Karim kita dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang gul Muhammad bejakeun innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan perzinahan tah anu diharamkeun ku pangeran mah bejakeun baik perzinahan anu lembek ma dhahara minha wa ma batan nu terselubung baheula kunaon ku ari kajadian di negara urang ya Karim geus pugu bangsa karyawan jeung karyawati lain lalagan budak sakola ti SMP datang ka SMA terus ka ditu emang kumaha kitu ku ari pejabat lain lalagaan geus pugu konglomerat mah ya Allah ya Rabbi
caritaan sincek memang ku sinci lagi dimenangkeun ieu sinci ge ngomong kieu cek atuh jajan ke sono ke hotel kalau pengen jajal mah udah nggak apa-apa yang penting jangan kawin lagi jangan kayak si Haji sincek mau ngomong gitu si Haji mah kawin lagi kesenang katanya cek udah jajan aja ke sono banyak tuh sono apem cincin ngomong kos gitu aika sincek mah pasien mantak tak eta hotel teh peranti sincek nah aya deui sincek berangkat ke hotel supir lagi pan ditawaran supir lama pan ngaran aja si Mukmin min lu pengen ya nggak apa-apa tuh kalau gratis mah ya udah sih hotel nomor sekian sekali 2 kali diajak iya lu mah jangan sama gua tuh kan lu mah anak buah iya udah yang penting lu mah ada lubangnya aja menyon kayak apa ya udah sama gratis ini sial jasa kadeta sekali 2 kali katilu kali mah pan nyana inget ke anak pemajikan kok bos dan saya mah uangnya aja ntar cari sendiri maksudnya nyana nek dicokot duit malah yang memualah ndak ye banyak nama di mobil inget ke anak pemajikan deres kata kos gitu sanggeus saeubeut tapi gitu dia je babaturan emang aing teh nyaho je atuh nyaho jasa kos di urusan kos kitu mah geus ari kantong aing kabeh teu karusakan supir diajak babaturan dan diajak Masya Allah karim ini Indonesia mayoritas Islam wih aya bupatihan aya gubernuran di DPR aya kiaian di Golkar makan tadi kok bahas tanggung jawab kula bae nu di imah bae nyaho kok mau nyana cenah aing mah teu nyaho di DPR bae dihitutan ku aing sia teh blekok aing ge di imah bae nyaho komo sia henteu cenah imah lillahi taala Allahu akbar bukan itu mah bohong horeng sia geus nembrak ieu mah perzinahan di urang teh komo sanggeus teh aya HP mah weh masyaallah kula kiai nu zinanya kiai nu zinanya lain lalagaan wah cenah kiai sok nyanyawanan lain nyanyawan nyaho jasa di belah mana di daerah Sepatan ya kiai coba ngomongkeun ngaranna koreksi ya meureun moal nyaho kiai terus dikiaikeun biasa punyana ngadengekeun murid ka bulu nyana belah raja ya ada kiai zina biasa nyaho tuh kiai nyaho bae itu mah rahasia pribadi teh perusahaan teh mah ieu lalagaan mah kieu perzinahan teh lain lalagaan geus puguh ieu mah pejabat bang geus puguh kitu bangsa kaum lemah pengusaha mah kiai urang menyaritakeun anak-anak muda-mudi mah teh mah ABG atuh teh bang geus dararaneh teh mah kos kitu ieu mah kiai kiai cenah ulah sok nyanyawanan endek nyanyawanan bae mah emang endek nyanyawanan bae sebab wani mah nya ngomong di haleupun jelema ieu lobaan bohong nyaho jasa eta nyahona yang di mana itu rahasia nyaho bae pokona mah ya Allah ieu mah keur carita karusakan anak lain lalaga Masya Allah tah baheula mah musyrikin bejakeun tak kuarita ma zahara minha wa ma batan mantap kadang-kadang mah osok ngerengis rempan nama ieu sih kumaha lamun ku Allah disiksa lantaran geus sumarambah jasa mah perzinahan teh lain lalaga Masya Allah kali kuari mah geus tarolah urang mah geus kolot geus deukeut ka hareup urang mah ngadoakeun ka anak urang boga anak daek ngaji salamet tina perzinahan jeung mabok jeung judi geus sorga jasa ieu di akhir zaman kuari boga anak daek ngaji nyana teu mabok teu zina teu judi geus eta mah sorga bae geus sakitu geus lain lalagaan teman geus lantaran naon perzinahan pohara jasa bejakeun Muhammad tah nu haram eta hiji nomor kedua wal isma masyaf permaksiatan mulai mabok judi lain lalagaan kuari carita mabok baheula mah di Jakarta carita mabok teh di kota-kota besar kuari mah dihandapeun tangkalawi ampel mabok dihandapeun tangkalawi ater mabok Masya Allah karim mabok
lain lalagaan ku ari mah minuman geus puguh minuman anu jelas segala bir segala podcast segala mention segala jani geus puguh taman nu kos itu ieu minuman nu di letteran teh nu diplastikan anu dijual ku urang Jawa aju ditendem di warung-warung dibeli ku bararudak eta nu di letteran teh ngaranna naon ngaran tuh siapa pan nyaho bae Pak jasok jualan burung tuh aya awewe ceuri ka imah Waalaikumsalam neng di mana abdi teh anu kunaon ceuri kumaha cenah kiai kunaon pulang ngawarung aju salaki ku jualan minuman naon tuh bir lain cenah ku ari mah nu diletteran teh aju diplastikan eta teh mabok eta teh minuman keras di urang Jawa meulina kukula salaki geus dinasehatan bage tetep ye cemelaku nu lakuna ieu teh kula mah cenah hayang geus salaki sadar jasa ieu sadar geus kabeli motor rencan cenah kiai masuk kitu bae maksudna geus kabeli motor tinggal alhamdulillah bae ditembungan da pamajikan sama kajian kula malah cenah dibere saya ge daripada dibere dahar tina hasil kos kitu beuh ieu mah mutiara ya Allah hebat jasa ieu mah ieu carang tak boga pamajikan kos kitu tah biasana malah nu penting mah tuh duit bae geus ka kitu-kitu maling cek geuna geus alhamdulillah masih jualan keneh salaki bager teh kos kitu batur mah maling eta bagus dibaguskeun keneh bae iman teu embung kula mah cenah dahar duit kos itu mah tilok ngadahar geus sabaraha urang tah pamajikan anu datang ka kula menta disadarkeun salakina nyaho berarti kula sia di mana dagangna di anu sia di anu geus sabaraha urang tah pamajikan emang aing teriak atuh nyaho jasa aduh aja yen wau deh salaki ya Allah ya Rabbi deuk kumaha coba eta marhaba Masya Allah di Cilongok aya teh aya di Cilongok gitu aja dikumahakeun teh dikumahakeun mudah-mudahan maneh anak ka surga bae di amin-aminan ge moal sama jadi urusan neraka sana di aminan gitu moal bae sia mau babari amin iya wal isma ieu maksiat waduh lain lalagaan Gusti Allah doa gumantak eueuh deui iwalti menta urang ka anu boga kekuatan wilayah polisi ya Polsek Pasar Kemis kan kabeneran atuh Kapolsekna kurang menyatu jeung masyarakat beda jeung nu kamari-kamari hese laporanana atuh geus we sakitu tapi alhamdulillah si penangananna mah geus we yang penting ditangani bae geus sabaraha persen mah wallahu a'lam asa laporan anak teu wau wal bagya nah lacut alan nas bi ghairil haq perzoliman Masya Allah penganiayaan politik penganiayaan ekonomi penganiayaan budaya perzoliman anu dihadang urusan karir dihadang urusan usaha dihadang urusan dan lain-lain sebagainya berbagai penganiayaan iya tak siga anu haram hiji persirahan dua berbagai permaksiatan mabok maling dan lain sebagainya itu kena persoliman penganiayaan geus puguh penganiayaan di perpolitikan jelas nyata penganiayaan tidak usaha loba penganiayaan dan lain-lain sebagainya ialah bagyu kita nu haram wa antusyriku billah jeung haram nyekutukeun aranjeun kabeh ka Allah maka pangeran yunasil bihi sultana nu Allah tenurunkeun hujah punyana disekutu-sekutukeun percaya lain ka Allah nu ngaayakeun Allah nu ngawujudkeun Allah anu ngurus Allah nu maotkeun Allah tapi iman lain ka Allah endahan ka patung musyrik bloon eta nu haram
ngawujudkeun Allah nu ngahirupkeun Allah anu ngagurak-gerakeun Allah ke isuk pageto anu ngamaotkeun Allah ai percaya ka patung ka batu ka makhluk ieu kan ieu mah poharaja saku bloon-bloon otak ditu di mana urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin mun ditanya siapa pangeran Allah siapa pangeran Allah di mana Allah di mana di mana Allah aing mah mun nyarita di mana pokoknya teu nyaongan pangeran aing mah Allah bae di mana tuh ulang ngomong jeung aing deres apa gitu tah berarti deres tah aing teh ngajawab pokoknya pangeran aing mah Allah bae geus datang ka imam manyana ge ngaulang di mananya di mana ya aing bingung cek dia tapi pangeran mah tetep Allah ngan aing mun ditanya di mana aing teh nyaho eta nanya ka kolot bahkan sakitu tah tapi lamun nanya ka budak mah cek pangeran di mana di duka di mana pangeran siap bukan pangeran tante oh enggak di mana pangeran kakek tungguan lah dia kawan tapi jangan mak tapi jangan lupa mak emang pangeran leungit emang kurang gitu itu ditanyakan pangeran di mana cina tuh gue tanya emang leungit naon siapa aku masih selalu nanya lah tuh nanya ke budak mapan pajar leungit pangeran nanya ana sih salah di mana siapa pangeran ayo sakumaha nanya ke mobilan di mana leungit berarti pangeran bebeja ka mana emang pangeran leungit mana gatunya na bingung he di mana sebenarnya tengah raji bakos gitu pan mantep kudu ngaji wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kan nah tuh kadituna kabagi aya sifat nafsiyah aya sifat kitu salabiyah aya sifat ma'ani aya sifat manawiyah kadenge ke gunung ngaji bener mah nyi salabiyah ga di lembur teh sia bakos kitu bae badah tuh kan urangnya sabaraha nu sifat gitu ma'ani sabaraha manawiyah sabaraha salabiyah kaeta kan urang ngaji tauhid geus kadituna engke lamun duk diperdalam urang make ngaji makulat tuh innal makulati ladaihim tusarru fil asyi wa hiya aradun najawharu makulat eta maujudat mungkinat eta teh ngan 10 nu 10 kabagi 2 hiji johar kadua arod ai johar teh makoma binafsi ai arod makoma bigeri tuh geus ai arod mah makoma bigeri ngaranna sifat moal bisa berdiri sendiri kudu ngancik bae ka nu sejena ima johar ngaranna wa ima zat dan lain sebagainya ieulah anu makoma binafsihi kajen kukumaha ge moal kaluar tate maujudat mungkinat mah tina 10 tadi urang neuleuh kopeah eta kopeah ngaranna johar hideungna ngaranna arod moal bisa hideung sorangan bete nempel di sesuatu zat moal bisa budak aing neuleuh hideung di mana tuh ngegluntung sorangan bae hideung moal bisa tetep kudu nempel di mana di tembok nempel di mana di kopeah nempel hideung di mana tuh aya di mana di negro aya eta sifat nah diatur ku ilmu makulat jangan mantepkeun ilmu tauhid mah eta kabeh ngaranna maujudat mungkinat salian ti eta nu maujud anu wujud wajibul wujud ayana Allah di luar maujudat mungkinat urang nganyahokeun maujudat mungkinat makulat ngaranna eta makhluk kabeh ge dadamelan Gusti Allah geus ayana Gusti Allah nu ngadamel maujudat mungkinat urang-urang nyaritakeun ku kumaha Gusti Allah mah aya ayana di mana aya dadamelanana naon dadamelanana hulusia tah aya hulusia aya pangeran geus bae masa kitu bae pan sih maka hulu aing dalil sia jadi dalil hebat sia jadi dalil tah hulusia beres geus kos kitu ge nah urang lamun diguclak eta kakarek mimitian engke ka ditu nu leuwih mantep tauhidna mantep gerage ka Gusti Allah
mentek atuh aing ngaji wawayagon mah mingguan doang ngaju bari ngadaharuduk bae gitu bari sateuk mah manggih Allah ketir biri ditanya pangeran aya di mananya aing teu nyaho leungit beureun cara budak tadi mendoaon eta kos itu tuh ulah datang ke cara budak bebeja ka indungna mah pangeran leungit emang besi kitu doang ngaji urang nu bener. Aduh cenah kiai geus kolot beuki mantep abah jadi kolot kalapa ulah diantep bodoh ka pangeran ulah diantep kalau bodoh politik ona bodoh dunia ona aya batur engkeut ekan ngan ayo saya ngaji politik geus teh modal ngawur sak ditu ye lain kitu Pak Haji ieu mah pan demi negara teh aya henteu ieu mah aya duit berapa duit aya 5 juta mah dia kan ayo gue aja nggak dukung mal gitu amat duit nama dicotok bae cokot baik bikin kotok mana ulah lo ngomong ulah guys bagus itu kan itu sih urusan politik urusan ekonomi los kanung baru dakene kanung ngarora aing mandek nganyaokeun Allah bae di mana coba ya Allah ye jeung kumaha coba ta eta karak Ki Haji pisorgaeun ieu mah Ki Haji masih kana kampanye tabrakan gitu ke Ki Haji itu pantas Ki Haji masih hidup-hidupan gede baik Masya Allah kan itu ya nah ini urusan ketuhanan wa antusyriku billah haram anjing dikutukeun ngaisrokeun ka Gusti Allah malam yunazil bihi sultan tekubuh tekaruh Allah henteu mere teu nurunkeun teu ngajadikeun hujah tapi anjeun ngamusyrikeun ka Gusti Allah nah ieu nu haram mah henteu kajahokeun geura Gusti Allah teh urang teh ku ngaji kieu pan ngeunah ngaji kieu nyayan makin hari makin ngeunaheun makin hari makin ngeunaheun makin hari makin ngaji teh teu karasa saminggu cek Imam Ghazali teh mah percis kokos nungtun eneng kuru di sisian sapoe 2 poe teu kanyahoan 2 bulan jadi lintuh urang ge sarua ngaji saminggu orenganan bangsa satahun tukang uduk lintuh nyaho orang di hati orang jadi nyaho jadi lintuh pengertian orang mantep ibadah ka Gusti Allah tak eta teu karasa dibere taufik ku Gusti Allah mer kaditu nama kan eta menang Gusti Allah urang mah sakadar hadir nu mere pahamna bahkan Gusti Allah nu mere ngamantepkeun ka Gusti Allah tuh Masya Allah wa antakulu walallahi ma la ta'lamun jeung nu diharamkeun ku Gusti Allah teh aya lian yakni antakulu marane aranjeun kabeh ngomong Allah ka Allah kana hukum-hukum ma la ta'lamun nu teu nyararaho yakni ngaharamkeun perkara nu ku Gusti teh diharamkeun pakaian nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram dahare nu ku Gusti teh diharamkeun diharam-haram kajau endahan nyanyahoanan tah ieu nu teu meunang ge nyanyahoanan antakulu alallahi ma la ta'lamun ngomong ka Gusti Allah kana omongan nu manehna teu nyaho pugul teu haram diharamkeun pugul meunang diteu meunangkeun ieu nu bahaya ge eta ulah sok sambarangan ya tunggu instruksi ti Gusti Allah mana nasna tunggu coba ti Kangjeng Nabi mana nasa hadisna tah urang mah teu bisa tunggu ijma ulama coba keputusan ulama kumaha secara ijma jeung kias coba kumaha tinggal nunggu kos kitu bae keputusan hukum teh ulah sok nyanyahoanan ieu lamun nyanyahoanan haram hukumna kos musyrikin nyanyahoanan mah teu cilaka pokok saya jelema kawin barang kawin mintohana ngarana Bapak Amin ngarana ge minantu anyar sieun kami toha piluh ku adab besi salah ke diusir deui ngarana ge minantu anyar ai prak manehanana magrib diajak berjamaah ku mitohana ceng urang berjamaah yuk nu jadi imam Pak Amin biasa banyak tegap Allahu Akbar makmuman biasa balebah waladhdallin nyana mikir
aing lamun nyebut amin pan ieu teu adab ka mitoha kumaha mun aing diusir bahaya ieu caknya na wala timbullah nyanyahoanan lantaran bersih adab pas amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin kumaha cak minantu bapa mitoha eta ngaranna nyanyahoanan goblok aduh cek mitohana rokaat kedua kita mall ya budak karena rokaat awal ya nyana geges bingung kan ya wah ya minantu jadi kos kieu cek ya aduh tapi diteruskan bae coba rokaat kedua kumaha ya bener bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin bapa mitoha kieu deui bae beres sih minantu geus beres cerita aja di imah teh cek tadi salat bang salat dolin teh lain amin kan bisi teh adab ka bapak pan abdi lamun wa ni maghdubi alaihim waladdallin amin isina sana nyebut amin ka bapak geus abdi mah bapak mitoha bae cek mitoha na pinter sih ya sarwana beraja teh mah mitoha aja minantu goblok kabeh aing geus diadaban ku sia bagus atuh cek eta nuhun minantu tolol mitohana goblok deui dasar teu garaji da ieu ya Allah ya Rabbi aduh horenganan antaqulu alallahi ma la ta'ala teu meunang diganti ku bapa mitoha amin bae eta mah ampun tante minantu tolol nah iya antaqulu alallahi ma la ta'lamu ngomong ke Allah karena omongan nu nyana teu ya ngaharamkeun perkara nu teu haram ngahalalkeun perkara nu teu halal teu urang samarangan tunggu keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu nu haram Muhammad bejakeun hiji zina nomor kedua berbagai permaksiatan yang mabuk yang maling dan lain sebagainya tilu haram penganiayaan bigoil hak malaya penganiayaan make hak pasti bigoil hak opat wa antusiku billah ngamusikeun ka Gusti Allah nomor kalima antaqulu alallahi ma la ta'lamun ngomong hukum sadaek-daekna tanpa menang keputusan ti Gusti Allah awas Muhammad bejakeun lamun eta kos kitu bae walikulli ummatin ajal tetap ka tiap-tiap umat aya masana baheula urang di masa nenek moyang urang teh diserang ku Belanda dijajah ku Belanda di dijala loba kesulitan di zaman Belanda teh urang anu tani hasil dirauk dibawa ke Belanda anak urang anu kurang diurus Belanda dibawa kunyana ke Belanda geus teh daya teu upaya kitulah zaman penjajahan sabaraha ribu manusia anu dibunuh di zaman Belanda teh kaeta teh hese jang menyat hukum teh di dieu teh hukum Islam teh kaya aya teh ustad jeung kiai bae susulundupan ngamalkeun Al-Qur'anul Karim teh tapi ku piluh ku keyakinan dalekeun dihareup walikulli ummatin ajal umat ngabogaan masa-masana Belanda sira digiring kunaon ya ku bambu runcing nyana boga bom nyana boga mortil nyana boga berbagai peralatan mutahin saat eta cukup urang make pedang make peso make golok tarang hau doang make bambu runcing cet eleh Belanda walikulli ummatin ajal Allah endek ngaberesan ka umat aya ajal aya masana selesai Belanda tuh Jepang arigato naon arigato sakedeung Jepang Cina oh gedoran Cina
mentak baralik Cina surat tanahna dibawa ka Taipei kunyana kadit dibawa ke Hong Kong. Setelah orang merdeka dipimpinlah ku Bung Karno, dilanjutkan ku Pak Harto, jadilah ku hari negara orang teh demokrasi, timbul aya reformasi, loba keleluasaan tadina dilarang jadi hente, tadina diperkuat jadi hente, timbullah surat-surat tanah di Cina. Nyana ngebongkar pertanahan tuh dulu di Gembor, datang ke Pasar Kemis, ini adalah milik bapak moyang saya. Oh lihat di sini nih di Ketaus, di sana sampai ke sana, ini adalah milik bapak moyang saya. Diri tuh pagodokan ka ditu ikan ucina kabeh. Nah minimalnya nah hayang bagi dua lurahna didatangan kumanehanan, padahal makan geus aya aturan negara. Nah kebenaran kuari Cina-Cina ieu keur di atas angin, kemenangan Jokowi kemenangan China, kemenangan Jokowi kemenangan Amerika, kemenangan Jokowi kemenangan Ahok, kemenangan Ahok kemenangan Cicenglu, kemenangan Cenglu kemenangan si liang-liang melingseng. Iyalah, tetapi kan eta mah slogan-slogan tetap kurang diatur, sebab politik teh kapan aya insinyurna, politik teh kapan aya sutradarana. Di balik kepresidenan Jokowi aya sutradara, urang teu nyaho aya sutradara politik, emang kumaha gitu. Film bae make sutradara tuh komo politik. Woi, kiai ge aya sutradara lah, kuari mah kiai Golkar mah atuh komo ieu politik. Kiai nyaho teh sutradara nyaho saha malu bejakeun sutradara politik nu mantak lamun eueuh sutradarana cilaka Indonesia, ngan untung aya sutradara nu mantak. Wow neuk nyeun menteri ge teu sambarangan sebab aya sutradara. Henteu begitu nyana gek, walaupun nyana jadi patung tapi tetap baik aya sutradara. Sebab lawan jangan terlalu campur tangan Amerika. Wow, duantak rada aya angin deui teh urang ekos kitu mah teh. Ngan ulah kasogok bae sutradarana deui. Di Indonesia mah karari itu bae puguh. Nyeun pansus disogok. Nyeun 88 pansus teh eta teh ngaranna. Sogok ge bae, KPK kesogok keneh bae. Mana atuh ieu jang berlindung asa jasa. Gitu di Indonesia tuh gus karari itu bae ngan jelas lah seperti eta lah. Nah, ieu likuli umatin ajal, Al-Qur'an ieu jelas geus sabaraha kali ganti di urang teh ti zaman baheula. Indonesia maja pandeuri lantaran urang mah kapan tadina ge eueuh tenggelam, muncul jadilah sebuah negara Atlantik. Nah ti dinya lah timbullah kerajaan. Wow, dasar kerajaan atuh macem-macem di urang mah segala empos indok dan lain sebagainya. Turun gitu Raden Patah, Sunan Rahmat dibombardir, jayalah Islam. Likulli ummatin ajal, masa nu itu selesai, gantilah ku masa kejayaan Islam dipimpin ku Raden Patah. Wali Sanga bergerak, likulli ummatin ajal, selesai masa eta. Ganti ku ke Belanda wali, oh Belanda 300 tahun di urang teh, Belanda selesai, likulli ummatin ajal, ganti masa kejayaan Indonesia dipimpin ku Bung Karno, lanjutkan ku Bung Harto, lanjutkan dari ku Bung Gus Dur, lanjutkan ku Bung Mega, mbah tuh Mega mah lanjutkan sakedeung ku B.J. Habibie. Wey, Indonesia hampir sirna. Berangkat jada ke Cirebon deui. Tidak layak saya jadi presiden, cak B.J. Habibie. Kenapa? Terlalu besar kursi dibandingkan dengan badan saya. Akhirnya balik jada itu. Dilanjutkan terus ka dieu ku SBY, dilanjutkan deui ku ari ku Jokowi. Aya masa-masana likulli ummatin ajal. Iya teh emang urang mah masana kos kieu, wallahu alam matas Jokowi kumaha. Walikulli ummatin aja,
baheula memeh Kangjeng Nabi masa jahiliyah jol Kangjeng Nabi dibombardir ku Kangjeng Nabi dunia geger kabeh likulli ummatin ajal selesai masa jahiliyah diganti ku masa Kangjeng Nabi teh khairul qurun kurni yalihi sahabat tabiin asbat tabiin tidinya lah rapor mulai timbul deui Yahudi likulli ummatin ajal tidinya Islam bangkit kembali likulli ummatin ajal dunia eta teh kuari Kristen terus jeung Yahudi likulli ummatin ajal wallahu alam nu mantak ajal eta teh orang-orang tertentu geus dibere nyaho ku Gusti Allah seperti Kangjeng Rasul sayati bakal datang urang mun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi anu mugoyabat anu sayati zamanun tinggal macaan bae bakal terjadi anu begitu dibaca boro-boro nanon isis bagus ayat sayati zamanun bakal ayat 7 bendera la ilaha illallah bendera lah hideung sarua kabeh tapi jahat nu genep nu hiji nu bener bakal diceritakan ku Kangjeng Nabi nu hiji nu bakal mawa kekhalifahan anu bakal dijunjung menunggu kedatangan Mahdi ngamere eta bakal aya bendera-bendera anu sarupa anu jahat siapapun bakal dibunuh henteu nyaho eta Yahudi teu nyaho eta Kristen teu nyaho eta Islam bunuh bae hampir mirip ISIS ya Allah ya Rabbi tuh kan ISIS teh naon eta ISIS teh istri santri mal dibejakeun geus ka ditu kan nah likulli ummatin ajal kuari urang datang ka ajal kuari wallahu a'lam sabada urang nu dijelaskeun di dieu maksudna naon sing hade Muhammad nuku aing diharamkeun perzinahan ma zahara minha wa ma batan nuku aing diharamkeun berbagai permaksiatan nuku aing diharamkeun berbagai kezaliman nuku aing diharamkeun kamusikan nuku aing diharamkeun yen hukum semena-mena lamun eta dilaksanakeun tunggu tanggal maena awas likulli ummatin ajal aya masana masa hancur satungtung nu bangkit di umat maneh sauntung-tung anu bergerak di umat celaka umat bakal nyampe ke ajal masa-masa anu cilaka urang kuari masa demokrasi masa nu teu jelas kuari masa nu hese jang berlindung deka mana urang berlindung urang ka kepolisian geus gideug ti heula berlindung urang ka ABRI geus gideug ti heula berlindung urang ka DPR geus nyaho kos kada ditu watek-watek DPR teh berlindung teh ka mana ye sulit perlindungan ajal masana kos kieu wallahu alam bakal sabar tahun ti masa Bung Karno bae ge peralihan masa Bung Karno ka Pak Harto geus lain deui masa nu baheula mah asa ku damai lantaran dipimpin ku Bung Karno gubernurna kiai bupatihna kiai RT jeung lurah-lurah teh dikumpulkeun ku bupati teh di pendopo supaya ngararaji di samping di pendopo kunjungan bupati ka unggal-unggal desa ngaji di zaman Bung Karno sakedeung cuman 5 tahun ganti ka belah dieuna bahan zaman Pak Harto nyieun lah repelita 25 tahun tidinya lah Indonesia berkembang sugan buahan ternyata murah kembang kebuahan-buahan aset-aset Indonesia teh nu dianggap jang masyarakat buahna ternyata dibawaan ka negeri batur ajal ita kos gitu di masa urang deuk kumaha ge meunang Gusti Allah hakikatna mah ngan nu jadi sabab nama urang berbicara kudrat ti Gusti Allah berbicara hikmah urang sebab berarti kuari urang tah masa urang kuari silakan deuk bergerak apa henteu maksudna deuk memperbaiki bangsa bidang agama bidang politik bidang ekonomi silakan kumaha urang aya ajal-ajalna likulli ummatin ajal lamun maneh terus-terusan ngalaksanakeun nu tadi perzinahan dilaksanakeun permaksiatan dilaksanakeun nu diharamkeun teh dilaksanakeun ajal maneh cilaka ujianna siksa ku aing mangkani lamun geus datang ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun
di mana datang ajal umat baik berjamaah sekaligus ajalna ajal siksa mual maju mual mundur sama sekali di mana-mana datang ajal masa kejayaan mual maju mual mundur sama sekali di mana datang ajal yakni eureunang hirup baik secara musyawarah baik secara berjamaah maupun perorangan di mana datang ajal la yastakhiruna sa'ata wa la dimun ajal kajen kukumaha geus aya kudratna ditupi Presiden Jokowi geus memang likuli umatin ajal urang aya di masa kepresidenan manehanana di embung-embung ge boga gubernur kafir di Jakarta teh lantaran Jakarta teh orang Betawi mayoritas Islam nu daratang ka Jakarta mah eta mah ti Jawa Tengah Jawa Timur ti seberang eta mah nya nama ngumbar aslina Betawi mah Jakarta mah eta mah Islam embungeun dipimpin ku Ahok sebagai kafir turun PI teh terus-terusan demo tiap Jumat hayang ulah dilantik Jokowi teh wallahu alam likuli umatin ajal lamun memang ajal eta masa Ahok kajen teh kumaha ge Ahok bae lamun memang masa eta teh kudu moal dilantik ajalna kudu pindah berarti urang teh nyaho urusan gaib likulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun andai kata kudu ulah dilantik moal mundur moal maju teh kudu dilantik andai kata dilantik we urusan kos kitu urusan kudrat Gusti Allah urang mah kuari membenahi diri sing hade nu tadi diharamkeun ulah dilaksanakeun mulai orang kuari secara pribadi nunggeus pernah zina tinggal tobat ka Gusti Allah taubatan nasuhun can perkuat kitu keneh nu kungsi mabok ieu taubatan ka Gusti Allah taubatan nasuhun can perkuat ulah naudzubillah min zalik kitu keneh nu pernah ngalakukeun berbagai kezaliman kejahatan baik di politik ekonomi jeung budaya tobat ka Gusti Allah moal kebal deui ajal maneh datang di mana geus datang ajal la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun cabut roh pisah di awak urang dicencerikan kabeh ku dedeh ku nyaah dibawa jasad urang kaleuweung dikubur dihijikeun jeung nu sejen roh urang menghadap ka Gusti Allah iya nu kudu dipikir teh ku urang kamari ieu teh pernah zina kade kamari ieu pernah mabok kade kamari ieu pernah maling pernah ngazolim pernah berbagai kejahatan-kejahatan iya awak urang nama di ditu di kuburan iya roh urang anu bakal menghadap ke Maha Khali daek teu daek menghadap bae sadar teu sadar menghadap bae nu mantak maningan disadarkeun ku ari urang dibanding engke geus taeh kaduhung maning ku ari komo nu geus kolot mah ieu moal ka mana deui teu pernah teu neuleukeun Gusti Allah selalu neuleukeun aya teu neuleukeun teu pernah teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah aya teu nyahoeun teu pernah teu nyahoeun Gusti Allah teu pernah teu ngadegekeun selalu ngadegekeun aya teu ngadegekeun teu pernah selalu dideleukeun dikajahokeun jeung didengekeun mantak lamun urang mer ka dinya isin amat ka Gusti Allah tinggal ditapakuran ku urang pohara amat kumaha segalagaan Gusti Allah teh Gusti isin amat abdi teh ka kaler ka kidul teh horeng dideleukeun ku Gusti kawetan ka kulon ka mamana ge horeng dikajahokeun ku Gusti abdi ucapan boronung diomongkeun horenganan ieu kulit ieu daging ieu segala rupa ge horeng kadenge ku Gusti isin amat mulai urang isin timbul tidak isin memperbaiki diri hampura Gusti geus baha uninga urang isin ka Gusti geus jahoeun urang rempan ka Gusti geus jahoeun mulai memperbaiki geus jahoeun langkah-langkah urang teh Gusti geus jahoeun nah nu mantap lamun urang terus nafakuran soal eta beuki ngerenyet tuh mulai bari diuk kieu bari hitung-hitung umur teh geus 60 leuwih babaturan mah geus dikalalubur tinggal aing berarti untung keneh aing mah maksudna untung hirup masih keneh bisa nyebut pangeran Allah
masih keneh bisa salat keuntungan aing eta bae masih keneh bisa marhaba sholawat ngaji babaturan aing mah dulur aing jeung tatangga aing geus dikala lubur geus teu bisa zikir teu bisa maca Quran maca sholawat aing masih keneh dibere ku Gusti Allah alhamdulillah dek digunakeun ku aing sakedeung deui meureun aing hirup aing jabuktina babaturan aing geus arareueuh aing dek difokuskeun ka Gusti Allah lolobana umur tengan saukur 63 64 65 galib umat Kangjeng Nabi sakumaha umur Kangjeng Nabi leuwih tidinya eta mahan sakadar tamahana hungkul bonus tapi kan sagedengeun aing geus bararaeh moal ka mana deui aing ge pasti pae bae lah aing geus kajian kukumaha ge neuk dijaga mata ku aing deuk ditobatan Gusti hampura mata puluhan tahun ku abdi dipake dedeleuan teu bersyukur ka Gusti ceuli hampura Gusti puluhan tahun dipake dedengean ku Gusti dibere dedengean teu dipake ngadengekeun nu bagus-bagus Gusti hampura Gusti irung ngaambean sabaraha puluh tahun abdi ngambe jeung menghirup udara oksigen jadi kahirupan abdi tapi abdi teh poho bahwa ieu irung teh nu Gusti tapi ku abdi digunakeun sangeunah-ngeunah we hampura Gusti kitu keneh sungut leungeun kabeh hampura Gusti urang hahampuraan kitu makin hari makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus ke kaditu nama engke urang ti magrib ka isya geus teu balik pamajikanana nanyakeun ai bapak sia balik eueuh ja teu bajeuleuh di ditu tuh di masjid aya eueuh ideu ku anakna aya mah keur naon maca Quran tah zikir jangan ringkuk mah tuh abah sia mah kitu bae Pak tuh kan tapi deres kan ngaringkukna di masjid sebab naon nungguan isya pan dur isya udang kan bagus keletrek balik ke jam 9 kayak mah waalaikum waalaikum cek nini nanje kakara kuari bae sebalikum biasa aja tilok ya kira teh aing dek bener Gusti ya dikitu-kitu aing pan ngaji ya yang bener ya atuh lain tikur ngora aja assalamualaikum gegedor we atuh eta geus imah bae aing lain deui ya bener kaji atuh assalamualaikum atuh waalaikumsalam atuh aja ngangsongkeun leungeun enggak asa di istana aja kira ya cium tangan segala rupa aduh orang munting ngomong sama Kiai indah jasanya hirup kakara kuari be orang mana remote aduh kakara gedek bener nanyakeun remote terus beres jasa mulai itu di bagusan-bagusan terus di subuh terbalik lah jatani ente ngawarung ente jai nama ala kadar duit jang dahar dijamin ku anak jajak anak gege sabah mangges teu kudu usaha sakadar dahar jeung pake medah ku abdi geus dijamin lah aing geus percaya ka Allah boga anak geus alhamdulillah ti subuh geus teu balik mah teu salat duha ya Allah ya Rabbi Masya Allah incuna ge isinin ku ari abah kolot di mana abah kolot di masjid jangan nama Masya Allah cak incuna pohara amat ya jadi kiai ka kolot nakeunnya bapak kolot sieup lain deui geus tuh ti magrib ka isya tas isya karak balik ti subuh ka duha karak balik eta kolot nu kos kitu geus lain lalagaan geus tah mah paeh molongpong pintu sorga molongpong geus teu kahalangan guna naon Masya Allah karib lempang nage cepet plak 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 woi kemana bakolot sorga dadah coba nu kabet kadi itu kabet harare setan mentak ge makin hari makin membaik nah ieu likulli ummatin wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun moal maju sajengkal moal mundur sasikut pas sadetik ge moal. Pertama soal ajal-ajal setiap umat. Kedua ajal-ajal tentang kematian urang. Geus kuari masa urang kuari di masa kos kieu. Wallahu alam. Tahun hareup. Wallahu alam 5 tahun ka hareup.
urang lamun neuleuh ka tukang potret ka tukang ti zaman mimiti Belanda urang mah nyaona teh dongeng Belanda meme Belanda maka ditupan masa-masa kerajaan lain lalagaan pan ieu teh geus sabaraha ribu tahun negara Indonesia teh urang mun neuleuh potret ka tukang urang wallahu alam kumaha baheula urang mah dongeng teh tinda zaman Belanda bae ka belah dieu ti Belanda 350 tahun terus ke masa Jepang terus masa Cina terus ke masa kemerdekaan di masa kemerdekaan ka dieu teh kagambar potret nu kahareup mah wallahu alam nah ieu lah walikulli ummatin ajal sing hade lantaran Allah ngancam ieu nu haram maneh ngalaksanakeun nu ku aing diharamkeun awas masa siksa nu ku aing bakal didatangkeun sing hade cek Gusti Allah disampaikeun unggal pengajian kiai nyampaikeun bahkan depag-depag ge muih ge nyampaikeun sakumaha tadi be khutbah innallaha ya'muru bil adli teh terus we nyana bil adli puguhnya na ge teu adil nah iya kuari di Indonesia ya kos kieu kuari terus disampaikan tetapi terus baik makin merajalela permaksiatan perzaliman kajen geus kumaha ge eta mah hakikat mah gerak Allah nu penting urang bae perbaiki diri urang rapihan diri urang sebab engke anu kakuburan nu milu amal urang lain amal batur geus urangku bisa ngaji kemudian bisa tafakur bisa memperbaiki diri jang diri urang geus alhamdulillahirabbil alamin ya bani adam wallahu a'lam.